naon deh ieu motor teh meni ampun mogok wae ah. Kubur geura motor butut mah ulah dipake wae, ganti ke nu anyar kos batur tuh. Eits, gak boleh gitu kos. Ieu teh motor 1 juta kenangan. Batur ya 1 juta per bulan. Menihem tah tempo busina ge kadaluarsa. Pugu da busi orang teh rotinya make segala aya kadaluarsa. Nya bisi we. Tah tempo bensin aya anteu. Yang ayaan atuh karek menang misian kamari. Sabar hangeusiana. Goceng dong. Beuh zaman ayeuna 5.000 secangkir ge moal pinu. Teu boga duit euy urang kos. Bahaya yeuh geus ngomong-ngomong teu boga duit mah. Bisa-bisa urang dipalak deui ieu mah. No, urang rek kali teulah heueuh, tadi poho ditutasi bapak. Ih, kalau balik tadi rek pinjam duit orang. Rek jalan-jalan tertulus ieu mah. Mogok motor ge sayang. Nipu. Duit menang motor anyar kumaha caranya banyak orang kudu ngingut tuyul kan teu mungkin. Eta beungeut jiga bibir enog manyun wae. Hayang benghar atuh urang teh yang loba duit. Hah? Ngomong teh karewosan kitu jiga ibu-ibu nu keur ngagibah. Sing tarik tuh ngomong teh. Hayang benghar, hayang loba duit. Hah? Naon? Hayang beurit. Hayang benghar, hayang loba duit. Tah, kitu tuh ngomong teh sing tarik. Pan ka hati ka urang nage. Si goblok. Aing ngomong tarik teu kadenge, aing ngomong alon kadenge. Liar jelema teh. Gampang hayang loba duit mah no. Korupsi we, ke mane loba duit. Naon anu kudu dikorupsina? Pan aing teh lain anggota DPR, budeug. Tapi maneh lain anggota DPR nya, rek korupsi naonnya. Kan aing teh ngomong kitu bieu bolot. Naon kudu dikorupsina nya. Kumaha carana nya? Budeug, enggeus sia mah ulah milu mikir, nambah jangar. Beres solusi ka Kang Cacang. Solusi naon ah? Lain nambah cerah, kalian nambah geneuk. Anjing, ini motor ge sayang. Oi, no rek ka mana? Dengan duit ame benghar. Tak neangan duit ka mana atuh moal gaya nu miceun duit. Boga duit loba. Yo, kadieu urang boga ideuna. Naon iduna? Apal Mang Piksi teh? Saha Mang Piksi teh? Pira aku teu apal Mang Piksi. Adi Bunga Ehan apal leu? Teu apal. Bunga bangga mah apa? Tah di balong bahaji. Loba. Pira aku orang sudah teu apal Teteh Bunga Ehan. Eta teh teteh YouTuber Sumedang, Bro. Pan aing mah orang Betawi asli, yang gede di Sumedang. Eta teh kumaha bisnis naon? Jadi YouTuber, kelas Mang Piksi, Bunga Ehan, jeung Raffi Ahmad. Masalahna urang teu boga HP nu alus euy. Daek teh HP ditukaran jeung motor. Mana HP na nempo? Yo. Sok lah, gaskeun tah motorna. Oke atuh kitu mah. Ya, kocina. Deal. Sok sukses terus jadi milioner. Naon milioner teh? Jelema anu beunghar. Siap. Siap.
konten naon ya? Bingung nge-review pare we tadi tuh. Halo guys, tah ieu teh pare hejo keneh. Marane mun ngadahar di pare ieu ke ditutu, mun geus tutu jadi sangu tah. Mun geus jadi sangu tinggal dilebok guys. Lebok we jeung lebok maneh mah. Tah. Halo guys, jangan lupa subscribe di Ngebor Up, gak ngebor, nggak up. Woi, kenaon mana ngomong we sorangan? Gak gandeng. Ayo naon ya? Ya lah guys, iklan dulu ya guys. Bye bye. Terngeplok orang teh, mengganggu wae mana mah kayak jadi YouTuber. Gimana tuh no? Urang yang terkenal pas Mbak Imwong. Sok atuh manela, orang nyekelan kamera. Oke, ayo bah dia. Videonya siap kamera nak? Siap, oke. Halo pemirsa, kembali lagi dengan Engkos Wong. Cut. Naon atuh Engkos Wong? Pan ngaran panggung meh terkenal kemarin aja Mbak Imwong. Oh bener. Lanjut. Halo semua, nuti kidul, nuti kulon, nuti wetan. Aduh no, gemper, grogi, gantian. Aduh, para geus sakeudeuh. Sok atuh. Yuk. Siap no? Siap. Oke, action. Halo guys, kembali lagi kepada saya di Ngebor Up, nggak ngebor, nggak up. Sekarang saya mau mencari ular kobra di sekitar kebun. Ayo guys, ikutin saya guys. Wah, ini ngacir seperti no. Halo guys, ini kebun yang angker sekali guys. Jangan kesini ya guys. Kalau kesini khusus pawangnya aja guys. Lihat guys, serem gini guys. Tuh. Kos bener tuh kos. Tong ngajating atuh no. Ayo sieun aya orai. Guys, di sini teh sok aya orai. Ganas guys, berbahaya. Sekarang saya sebagai Tinobor Up ingin menangkap orai itu. Soalnya berbahaya untuk warga sekitar karena mengandung racun parah guys. Jika disengat bakalan mati guys. Parah guys. Saya sekarang ingin menangkapnya. Kos, cing balik atuh kemana teh? Guys, sini guys. Lihat guys. Pohon terbesar di dunia guys. Tuh. Aditya nek review pohon atau orai. Aduh, bohong guys. Maaf guys, soalnya saya capek perjalanan jauh 8 jam. Aduh, capek guys. Woi guys, Si air rock. Abgas. Ini orangnya sudah ada guys. Guys, dia mau matok saya guys. Guys, beracun ini guys. Kudu sama ahlinya guys. Guys. Bahaya guys. Ayo guys, awas guys, bebek capok guys. Tuh kan guys, lengan orang dicapok guys. Tuh, kos bendung. Lu bener no eta bendung no. Awas kaing. Awas ya. Guys. Eta. Orang yang mulai lapar guys. Bukan saya guys. Iya guys. Kacok Guys, awas guys. Ini khususnya kudu orang-orang yang bisa ini guys. Awas guys. Hati-hati guys. Guys. Orang sudah mulai lapar guys. Dia lapar mau makan orang guys. Awas guys. Hati-hati guys. Kidul, datanglah. Kidul, di wetan datanglah. Guys, ketangkap guys, palanya guys. Gas. no. Masuk bro orangnya. Guys, ini orangnya berada 1 kintal guys. Panjangnya 20 meter guys. Tuh guys.
berat banget guys. Guys, dia sudah mulai macok guys. Geus no, lepaskeun deui orangna ka alamna karunya. Cicingnya mana mah kos? Ulah bang ngomong, sok tuturkan orang. Halo guys, enak orang ngalepaskan orai guys ke alamnya guys. Soalnya lamun dibawa ke imamah bisa kasepian, soalnya ya jaluna. Guys tuh guys, ngali guys. Saya ingin melepaskan guys. Awas kos, bebe macok di kos. Tuh kos. Guys, akhirnya berhasil guys. Saya melepaskan orai dengan sangat baik guys. Sekian dulu hari ini guys. Jangan lupa subscribe channel ya dan hidupkan loncengnya. Salam lestari bersama saya Tino si Board Up dan Engko si Wong. Terima kasih. Kos payan kos. Tuh apa aing ge? Kos, ceklah kos. Oh, siap yuk, hayu. Sok buru. Siap, no? Siap. Oke, action. Buset. Yeh, kumaha tuh custom? Kamerana bisa dipindahkan kalau kamera harap. Kode euy. Aing capek-capek. Woi, kurang. Saya hapura itu mah. Awas sengkos. Mau berpanggil ku aing di Lodet. Aing capek-capek nyen konten sama kalah heureuy. Aduh. Ari pokok maneh teh. 1 2 3. Assalamualaikum pemirsa, jangan lupa subscribe Oples TV-na.